Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyatu wal ishruna anu ka-21 dina kitab Nasaihul Ibad. Kila eta dicarioskeun la gurbata, henteu aya pangumbaraan, henteu aya keterasingan lil fadili pikeun jalma anu memiliki keutamaan, wala watona sareng henteu aya negara atau henteu aya tanah air, lil jahili pikeun jalma anu bodoh. Ai tegesna wal muttasifu ari jalma anu kasipatan bil ilmi ku ilmu, wal amali sareng kasipatan ku amal. Kana eta aya jalma anu kasipatan ilmu sareng amal teh mukhraman eta dimulyakeun, muadzaman tur diagungkeun, dihormati, indan nasi mungguh jalma-jalma, fi ayyi baladin di negeri mana bae. Kehadiran jalmi-jalmi anu memiliki ilmu sareng daek ngamalkeun kana ilmuna pasti bakal memberikan dampak positif pikeun dirina sareng pikeun orang lain. Maka teu aneh upami kehadiran jalmi-jalmi berilmu sareng daek beramal akan selalu ditunggu-tunggu di tengah-tengah masyarakat dan akan selalu dihormati ku setiap jalmi. Sanajan jalmi anu berilmu nama teu hayangeun sama sakali teu hayangeun dihormati, sareng sama sakali teu hayangeun dimulyakeun ku jalmi-jalmi. Justru upami jalmi berilmu sareng beramal, tujuanna hayang dimulyakeun sareng hayang dihormati ku jalma-jalma, maka bakal hina cicing di mana wae oge. Atuh komo deui di hadapan Allah pasti bakal jauh lebih hina. Sebab ibadahna lain karena Allah. Numata ketika orang diberikan anugerah ku Allah berupa ilmu sareng diberikan taufik ku Allah daek ngamalkeun kana eta ilmu, maka teu kudu hayang dipuji, teu kudu hayang dihormati, jeung teu kudu hayang dimulyakeun ku jalma-jalma. Amalkeun wae eta ilmu sing bener-bener ikhlas karena Allah, maka pasti otomatis ku jalma-jalma oge bakal dihormati jeung bakal dimulyakeun. Numatak indahu watonan mungguh jalma-jalma anu berilmu sareng daek beramal macicing di mana wae oge, asa di negeri sorangan bae, asa cicing di tanah air bae, asa cicing di tanah kelahiran bae, walau kana ghoriban sanajan eta jalma nu berilmu jeung beramal teh sebagai orang pendatang, sebagai orang anu keur ngumbara. Justru ari pendatang mah kadang-kadang sok lebih dihargaan ku masyarakat oge, sok lebih dihormati. Contoh bae mun di hiji kampung aya ustad pendatang baru, ngadadak tamplok kabeh masyarakat ge, ngaji lagi ngadadak paridah kadinya. Ustad sakampung mah kadang-kadang ditinggalkeun we praroho. Padahal ustad sakampung mah geus puluhan tahun, geus tahunan ngajar di masyarakat eta. Kan ketika aya we nu anyar sok ditinggalkeun teu biasa mah. Karak sabulan 2 bulan mah. Ninggang we geus 2 bulan 3 bulan ka ditu. Ustad anu anyar pangajianna sepi deui, da geus bosen nu heubeul komo leuwih sepi. Kitulah keuntungan jalma-jalma anu berilmu sareng daek ngamalkeun kana ilmuna. Cicing di mana bae ge pasti bakal diaku ku masyarakat, sehingga mun ceuk kasarna teh mah jalma berilmu mah moal hese-hese ting hirup cicing di mana wae oge. Wal jahilu tapi sabalikna ari jalma bodoh mah
bi khilafi dzalika berbeda jeung jalma-jalma anu berilmu sareng daek beramal. Tong boro cicing di mana-mana, cicing di kampung halaman oge asa cicing di kampung batur jelema bodoh. Pada ngantep jeung pada ngajauhan ku batur oge. Naon sebabna? Sebab ari jalma bodoh mah teu berguna pikeun dirina oge atuh komo deui jang batur moal aya gunana. Rek dititah itu teu bisa, rek dititah ieu teu bisa, bingung ngagawekeunna oge. Nu matak wayahna lamun nyaah kana awak mah mun embung hese hirup sing sungguh-sungguh milarian ilmu. Rek ilmu agama atanapi ilmu dunia da dua-duana oge dibutuhkeun atuh. Ngan ari ilmu dunia mah dibutuhkeunana jeung kamanfaatanana jangka pendek. Geus maot mah moal butuh deui kana ilmu dunia. Seperti contoh aya jelema jago komputer, jago IT-na, wah sagala rupa jago lah. Mahal jalma-jalma nu jago komputer zaman ayeuna mah. Dibutuhkeun keur hirup kenehna mah. Ngan ketika maot weh geus tah moal dibutuhkeun deui eta ilmu komputer teh. Jeung manfaatna oge moal bisa dirasakeun deui. Kecuali pinter komputerna teh selain dipake pikeun usaha jang neangan dunia, digunakeun oge jang kepentingan akhirat. Insyaallah eta mah bakal karasa manfaatna dunia akhirat. Nya kitu deui ketika urang boga ilmu dunia anu lainna tapi dimanfaatkeun oge jang kepentingan agama, maka insyaallah eta ilmu dunia ya bakal karasa manfaatna nepi ka akhirat. Nu matak wayahna mun urang nyaah ka anak-anak urang sing hade, anak urang ulah ngan saukur dididik ilmu dunia hungkul, tapi kudu dibarengan oge jeung ilmu akhiratna supaya ilmuna bisa nulungan di dunia nepi ka akhirat. Nya kitu deui sabalikna, ulah sampai anak urang dibeklan ilmu agama hungkul, karunya bisi ripuh ngajalankeun kahirupan di duniana, lain terpercaya ka Allah, lain sieun dirizkian ku Allah, dan tetep urang teh sebagai manusia kudu berusaha, kudu aya sababiahna pikeun ngadatangkeun rezeki teh. Coba wae ku urang perhatikeun kenyataanana di zaman ayeuna. Teu saeutik jalma anu pinter ngaji mah ngan kusabab ekonomi na ripuh akhirna kapaksa kudu ninggalkeun ngaji da teu kuat menghadapi kesulitan ekonomi. Atawa daek mah ngaji ngan kudu dikulian bae misal da teu boga usaha lain, dititah mamatahan budak ngaji ngarepkeun kuliah, dititah maca hadiah, dititah ceramah ngan hayang dikulian duit deh. Tuh pan akhirna mah rusak tah amalna. Naon sebab? Sebab amalna ngarepkeun kulian bae ti jalma. Nu matak sim kuring mah inget bae eta pernah diomong-omong dina ieu channel wasiat pun guru Teh Herman Sing Hade mun maneh jadi ustad kudu beunghar heula. Ya minimal boga heula lah mata pencaharian yang menghidupi keluarga, supaya orang ketika dititah dakwah, dititah ceramah, dititah hadiah naon wae lah kegiatan agama bener-bener teu ngarepkeun kuliah dan geus boga ieu usaha ge, geus boga ieu penghasilan ngajalan saeutik-eutik oge kan kitu. Tapi lamun urang sagala teu boga, gawe teu boga, duit teu boga, nya pasti dititah naon wae ge, dititah ngimaman ge hayang di kuliah da teu boga usaha teh. Nu matak sim abdi masalut ka ustad-ustad anu ti beurangna usaha seperti guru sim abdi tadi Karawang. Waktuna usaha neangan rezeki, usaha berangkat ke pabrik, balik di pabrik ngajar barudak santri, ngajar ibu-ibu, ngajar bapak-bapak di majlis taklim. Masya Allah, insya Allah tah mun kitu mah, mun punya mata pencaharian mah kurang teh ngaji teh moal ngarep-ngarep teh amplop di jamaah. Nya kitu deui atuh guru sim kuring ti dieu pangarsa Ustad Wahyu isuk ngajait, waktuna ngajar ngaji esokeun heula pangjahitan, ngaji heula beres ngaji gedug deui ngajait. Insyaallah
ketika ngajar ngaji ka barudak teh moal ngarep-ngarepkeun kuliah tajang dahar-dahar wae mah aya ieu kuli ngajait tajang jajan-jajan budak wae mah aya ieu kuli ngajait pun kitu aya we orang tua santri anu ingeteun mere tarima ulah ditolak rezeki mah ngan bila mana teh aya anu mere ge kendai da tujuan urang mah ngajar ngaji teh lain neangan amplop lain hayang diberi amplop tapi neangan keriduan Allah kan gitu ari urang keur boga mah atuh alhamdulillah si Mabdi oge beurang beuneunan ieu komputer teh dipake usaha jang neangan duit ninggang beres pagawean pake jang neangan ka akhirat pake ngerekam ngaji pake ngedit video upload ke YouTube jang ka akhirat lah mata keueuh nu ulian oge kan bae mal poe ngebeklek eueuh nu mayar oge da aya ieu jang ka dapur mah aya ieu jang meuli udud mah atuh jang ngagantian biaya internetna ieu alhamdulillah tina iklan teh sok aya kabari mah 2 tahun kakarak meunang 1,5 juta ya lumayan lah yang meuli kuota wae mah 1,5 juta heun 2 tahunan mahi ngan insyaallah si Nabi diniatan ti ayeuna bahkan ti awal nyieun channel oge tos diniatan lamun penghasilan abdi tos bener-bener mencukupi aya lebih lah tina sisa membiayai kebutuhan hidup keluarga teh geus moal hayang upload video di pakaian iklan teh embung sebenarnya teu hayang fokus we ngaji ulah aya iklan-iklanan ngan sampai ke detik ayeuna masih kuring can mampu ngahapus eta iklan teh sebab masih kena butuh jang biaya internet tak hampura we lamun aya iklanan da bongan getah udunan saurang goceng sabulan eueuh nu daek geuning ngan nepi ka ayeuna aya ketak limaan tapi teu naon ketak nu penting ulah poho daroakeun sim abdi deui ngadoana ulah na komen doa mah cukup tos salat doakeun ya Allah muga Gusti kita nu ngaranna Kang Herman teh sing diberikan rezeki anu loba anu babari anu halal supaya ngupload videona teu make iklan nah etalah salah satu kauntungan jalmi-jalmi anu berilmu sareng daek ngamalkeun kana ilmuna kehadiranna di mana wae bakal selalu dinantikan ku jalmi-jalmi sareng bakal dihormati ku jalmi-jalmi sehingga jalmi berilmu sareng daek ngamalkeun mah cicing di mana wae oge bakal asa cicing di kampung sorangan beda jeung jalma bodoh cicing di kampung sorangan ge asa cicing di kampung batur ngan jalmi-jalmi anu berilmu mah sanajan sakumaha terkenal sanajan sakumaha populer sakumaha dihormati ku jalma-jalma tetep diri nama embung di kitu-kitu teh embung di kitu-kitu ku jalma teh embung teu tenang beh hate teh malahan mah lebih resep sosorangan bae ibadah ka Allah teh sabab ciri jalmi anu ikhlas dina ibadah nama bakal ngarasa tenang hate ketika ngalaksanakeun ibadah sorangan sakumaha dina maqalah berikutna wal maqalatus saniyatu wal ishruna sareng ari maqalah anu ka-22 qila dicarioskeun man kana bi ta'ati indallahi qariban saha jalma anu taat ka Allah na teh dekat maksudna sangat dekat sareng Allah teh kusabab rajin taat kana bainan nasi ghoriban maka aya eta si jalma teh akan jauh akan asing ti jalma-jalma ai tegesna manis tak nasa bistighali taatillahi ta'ala saha jalma anu geus ngarasa tentrem kusabab menyibukkan diri dengan ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala sorok mustauhishan anin nasi maka eta jalma teh bakal giras di jalma embung weh
loba teuing gaul jeung jalma-jalma teh embung. Naon sebabna? Resep keneh duduaan bae jeung Allah, ibadah, zikir, salat, tahajud dan lain sebagainya. Risi we loba teuing ngarieum jeung jelema teh komo bari ngomongkeun nu teu paruguh mah. Tong borong ngomongkeun batur geus puguh teh mah doraka. Jelas dorakana. Ieu lamun ngobrol-ngobrol anu kira-kira teu manfaat pikeun akhirat teh geus embung. Jelema anu bener-bener ngamalkeun ilmu na bari ikhlas mah. Daripada nongkrong teu puguh, daripada ngawangkong teu puguh mah mending keneh zikir, wiridan, kajen teuing sorangan kita yang ajak-ajak batur lah. Batur mah bisi kapaksa, bisi embung, bisi naon, mending keneh urang bae. Aya anu nuturkeun daek jeung urang dibawa zikir, yuk milu embung we sabada teuing itu. Jalma-jalma anu bener-bener geus ngarasa tenang mah hatena jeung Allah. Sebab tujuan jalma-jalma anu ikhlas dina ibadahna mah adalah ingin mendekatkan diri ke Allah, lain hayang mendekatkan diri ke manusia. Lumatak mun urang hayang nyaho ibadah urang karena Allah apa karena manusia, gampang ngetesna. Rasakeun bae ku urang semangat keneh zikir jeung batur atawa semangat keneh zikir sorangan, semangat keneh sedekah keur aya batur apa semangat sedekah keur teu aya batur, semangat keneh maca kitab hareupeun batur apa semangat keneh maca kitab sesoranganan. Mun urang masih keneh semangat ibadah jeung batur daripada ibadah sesoranganan, berarti hati urang can bener-bener ikhlas. Lamun urang khusyuk keneh zikir jeung batur daripada zikir sorangan, berarti ciri hati urang teh can bener-bener ikhlas. Tapi lain hartina ulah zikir babarengan jeung batur, lain hartina ulah ibadah babarengan jeung batur. Ngan ieu mah cara nguji keikhlasan ibadah urang anu paling gampang mah kitu bae ceuk simkuring mah. Naon dalilna? Ieu teh maqalah anu ka-22 dina ieu nasoi. Jalma anu geus ngarasa tentrem ibadah ka Allah mah justru malahan giras jeung jelema, embung reureungan jeung jelema teh. Resepna berkholwat teh sesorangan matak ulama-ulama besar pasti ngagaduhan kamar kholwat, kamar untuk menyendiri, ibadah nyalira, zikir nyalira, kuat saputing jemput. Etalah ulama-ulama anu tos bener-bener ikhlas ngajalankeun ibadahna teh. Waktuna zikir babarengan jeung jamaah, zikir babarengan. Waktuna zikir sorangan, komo leuwih husu, leuwih tenang, leuwih lila keur sorangan mah daripada jeung batur. Tah eta mah geus ciri insyaallah ikhlas hatena model kitu mah. Mudah-mudahan bae urang sadayana sing dipasihan istiqomah dina ngajalankeun berbagai kataatan bari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk membuktikan ma'rifat urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah dengan ngalobakeun taat bari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha keterangan dina maqalah berikutna. Wal maqalatus salisatu wal ishruna, sareng ari maqalah anu ka-23 qila eta dicarioskeun harakatut taati ari gerakan taat, dalilul ma'rifati eta teh jadi dalil, jadi bukti ma'rifatna seseorang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna harakatal jismi, sakumaha gerakan badan, dalilul hayati eta nunjukkeun hirupna seseorang. Wal makna sareng ari makna cariosan anu bieu annal ityanal abdi ta'ata lillahi ta'ala, bahwasanya nyana ari ngalaksanakeunana seorang hamba kana kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala, dalilun eta teh jadi dalil, jadi bukti, jadi ciri ala ma'rifatihi kana ma'rifatna eta si jalma lillahi ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kasurat ta'atu, maka di mana-mana loba ngalaksanakeun taatna eta si jalma teh
rajin sedekahna, rajin tahajudna, rajin salat sunnahna, geus puguh salat wajib mah kasuratil ma'rifatu, maka loba ma'rifatna eta si jalma ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza qalat, tapi sabalikna lamun eta si jalma teh saeutik ngalaksanakeun taatna, kedul dikirna, kedul tahajudna, kedul duhana, kedul salat qobliyah ba'diyahna, qalat, maka eta teh bukti bahwa eta si jalma teh saeutik ma'rifatna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sebabna bisa dicirikeun kitu? Li anna dhahira, karena sanyana ari anggota dohir, mir'atul batini, eta teh jadi cermin batin, cerminan hati. Lamun hatina ma'rifat, maka gerak tubuhna ge bakal nuduhkeun kana ma'rifatna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Buktina daek ngalaksanakeun parentah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang benar-benar ma'rifat ke Allah, bahwa Allah maha uninga, maka tiasa katingali tina dohirna eta jalma berupa moal daek ngalaksanakeun maksiat sanajan hiji jalma oge teu aya anu ningali. Sebab dirina benar-benar ma'rifat, benar-benar yakin bahwa sekalipun jin jeung manusia teu aya anu ningalieun, Allah mah tetep uninga. Allah tetap merhatikeun ka setiap hambana dalam kondisi apapun. Rek caang, rek poek, Allah moal kahalangan, tetep bae Allah bakal ningali, bakal merhatikeun seluruh hamba-hambana. Ketika seseorang benar-benar ma'rifat ke Allah bahwa Allah teh maha mendengar, maka saeutik oge moal daek ngomongkeun kagorengan batur sanajan anu digorengkeunna teu ngadengieun. Naon sebabna? Sebab dirina yakin sanajan jalma anu digorengkeun ku urang teu ngadengieun, Allah mah tetep maha mendengar, Allah tetep maha uninga. Bahkan Allah maha mendengar kana perkara anu dikeretegkeun ku hate hamba-hambana. Bahkan anu bakal dikeretegkeun ku hate jalma oge Allah maha uninga. Maka ciri jalma anu bener-bener makrifat kana ilmuna Allah, sama sekali moal daekeun ngomongkeun kagorengan orang lain, bahkan boro-boro ngomongkeun kulisan, hate nage bakal bener-bener dijaga ulah sampai ngeretegkeun goreng ka batur. Komo lamun aya seseorang ari maca surat Al-Muluk narajin unggal peuting nepi ka 5 balik misalna, tapi ari ngomongkeun baturna leuwih rajin, eta mah bertolak belakang sareng surat Al-Muluk. Bahkan sarua jeung ngaledek kana surat Al-Muluk. Margi dina surat Al-Muluk ayat anu ka-13 Allah berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wallahu a'lamu bimuradihi wa asirru qaulakum, sareng pek ku anjeun rahasiakeun caritaan anjeun, rahasiakeun omongan anjeun, awij harubih atawa pek ku anjeun sing jelas sing tarik ucapan anjeun. Tapi ingat, innahu alimum bidzatis sudur, sanyana Allah bukan hanya mengetahui perkataan yang rahasia, bukan hanya mengetahui ucapan anu laun, bahkan Allah oge mengetahui segala isi hati seluruh hamba-hambana. Ayat ieu seharusnya mampu mengerem jalma-jalma anu beriman supaya menjaga hatina ulah sampai suudzon ka batur. Komo bari ngomongkeun batur sanajan bari susulumputan oge tetep innahu alimum bidzatis sudur. Wallahu a'lam bishawab.